jalma aktif kana fikih bakal dipikasieun ku setan. Mata orang ngaliwat ke astana ulah sieun dan geus diajar ilmu fikih. Setan jeung jurig sieun dihakan urang. Nah, tanya diantaranya ulah sieun teh nya urang mah diajar fikih kudu apik gitu. Ieu neraskeun tina bab anu ti payun. Urang aos heula di kitabna Paslun ari ieu eta hiji pasal nya wayah rumu jeung haram kasaceuna alal junubi kajalma anu junub ngabogaan hadas ageung ya. Naon cenah sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. Singkat nerangkeuna urang singkatnya. Kai sebatkeun di dieu nyaeta as-sholatu nyaeta haram urang ngalaksanakeun salat. Dipun terangkeun naon sababna ketika urang awak teu suci haram ngalaksanakeun salat. Sabab salat teh menghadap ka Gusti Allah. Nya sarupa urang kudu suci berikut hate urang ge kudu suci. Berarti lamun urang ngagaduhan hadas junub, hadas ageung berarti urang kurang ajar ka saha ka Gusti Allah. Nah, eta singkatna. Lajeng kadituna wa tawafu anu kadua teh nyata tawaf. Naon sababna cenah ieu tawaf make jeung naon urang gaduh hadas junub, hadas ageung kok tawaf urang diharamkeun sedengkeun kan eta mah lain salat. Tipeun abdi tos nerangkeun naon sababna atawafu bil baiti shalah nya yen tawaf teh nya di Baitullah eta teh termasuk karena urang ngalaksanakeun salat dina pada kautamaanana. Ngantipun abdi nerangkeun pedah tawaf mah urang meunang ngobrol tapi ngobrol anu sae nya henteu batal tawafna, tetapi salatna urang teu ke ngobrol sabab eta batal salatna. Najan urang ngabejaan ka imam misalnya nya ku suatu perkara anu anu sae misalna contoh kieu imam salah ngucapkeun al-fatihah tawa naon ceuk urang teh salah mam eta kan sae ngabejaan salah mam najan ucapan sae itu nya tetep eta bisa ngabatalkeun kana salat. Komo anu hiji sae mam ceuk hiji teh dempe aya manis ya batal ceuk nu hiji teh atuh naon teh ieu katura dibaledokeun ka imam salah mam ai maneh beuki kacau gitu mah nya eta perbedaanana tawaf sareng salat. Lajeng di antara nu kaditu wa masul mushafi katiluna teh nyaeta naon teh nyampa kana Quran. Aya Quran aya mushaf. Dipun kanya